ngabongkar baju di lemari gara-gara pakai sayang sirem. Jadi caritananya barudak heh ieu poe ieu mah aratul benu aya heh horeng meureun geh merang ieu tina baju ditoong ku aing budak ieu baju pakai sayang sirem. Atuh heuh ku henteu matut bae parangsa aing mah meureun ieu baju budak bersih nya memeh di kana lamarikeun aing tah kunaon kudu ku pake sirem ku loba-loba teuing sirem araraneh teh. Atuh heuh puguh ieu ngahajak wae geus acak kadul bae dina lamari ge pandeuleuh kararesut sagala budak baju jaku telok ditilepan ku hula pun lain tama ieu gedak ku aya sireman moal kudu ku dibongkar. Atuh heuh japarangsa aing mah pandak unggal poe oge nya heueuh atuh hudang hees pan langsung sasapu ngepel encan kudu masak encan kudu nyeusehan atuh heuh boro-boro ku ngurusan nu teu penting. Atuh penting mah penting bae mun tina kaurna teh mah ngeun ku tabedak atuh heuh pan nya aya isuk-isuk geus capek teh parangsa aing mah ku hayang rebahan jaku kawalahan heh di imah sorangan geh loba bae teh pigaweun. Nu mantak lamun salaki maido beuh aing mah budak heuh sok hayang ninger bae huluna atuh heuh puguh di imah ge parangsa aing mah geus loba bae teh cekeleun ja aing henteu masak pandaknya atuh heuh hayang dahar pan urang ge lain salaki bae mun tama ieu beuteung aing teu kudu ku dahar moal bawa moal kudu dipasakeun teh ngaranna salaki. Bong dah atuh ngeun ngaranna geus rumah tangga mah pandaknya atuh heuh karunya bae jamun sapertina urang heueuh eta salaki mantas nyiar duit balik ka imah eueuh sangu-sangu acan pan atuh ku karunya dak gegedena mah ku karunya dibanding ku cinta mah atuh heuh cinta mah dak aya bae saeutik doang.